biasa mantap cek ulah ge deulekeun jelema nu ngeuridit teu ceuli datang ka ngeunah salat bae ge wani kula mah lain cak ulah cek Imam Ghazali lain cak ulah kula mah nyambung dak teu ceuli kajen teuing kiai nyana ngeuridit teu ceuli datang ka ngeunah salat bae ge moal kajen ku kumaha ge wani sumpah kiai tinggal kiai nyokot duit bang katawa nyana narima duit ti pamarentah teu ceuli datang ka ngeunaheun bae ge bensinna moal beres. Kena teman aja kiai na pakai udang-udang 5 pakai udang-udang kusia. Moal ngeunaan cak aing moal Imam Ghazali geus jaritakeun asal make bensin teu beres cara diurang nyokot duit ti pamarentah proposal moal pusu kiai nu salat kos kitu dek modar moal lantaran teh duit perpuluh didahar ku kiai moal ngeunaheun saeutik-eutik asa kajen teuing agreng pondok pasantrena mata ieu mah neuleuh indah mata hate aing mah neuleuh moal ngeunaheun datang ka modar sia moal ngeunaheun ya Imam Ghazali moal we kajen ku kumaha ge sing percaya moal kajen ku kumaha kan kadeuleuh agreng pondok 2 tingkat majelis agreng luar biasa malah saparo di ka majeliskeun saparo pake meuli Innova dek ngeunaheun kumaha moal kajen ku kumaha ge ja pondok pesantren modern teh lain goreng moderna kuduna mah leuwih modern ti kieu kuduna mah di Indonesia teh pang modernkeun pang modern leuwih sialah careu masalah nu goreng teh eueuh ikhlasan lain dek ngadidik lain buktina aduh cenah ieu saeutik jasa murid tahun ieu mah ieu emang kunaon kitu saeutik pemasukan lain naon tah nyana nyaritakeun pemasukan goblok sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam i urang teh apan sare coba lamun aya orai ngolosot bener nya saha nu ngajagaan eta saha nu ngajagaan urang mending sarena di kamar mah sarena misalnya ayeuna mah kitu di imah pan kadang-kadang aya nu sare handapeun tangkal buah aya nu sare teh di hareup aya nu sare teh di palataran teh eta boro-boro orai kalabang eta sireum ge nu nyocok saha tah nu ngajaga eta nikmat anu luar biasa dijagaan ku Gusti Allah walaupun make malaikat aya malaikat urang keur sare teh di dieu teh malaikat jadi satpam nyatpaman urang nu mantak sing ngade urang di jero kamar ge ulah main bubuka cak malaikat ini itu lamun ingat kadinya tuh izin boro-boro cara bintang film di shooting kemudian bugil-bugilan komo ayeuna mah datang ka nyieun ektilu segala rupa nauzubillah min zalik Indonesia dek jara di naon meureun ya Allah ya Rabbi datang ka kos karar itu tah datang ka daek kos kitu eta mun ditanyakeun anak saha anak Ki Haji teh akibat tadina disakolakeun asam up ka asam a terus kata saya itu ya kos kitu teh pembuktian ada Gusti Allah agung ya Allah ya nah ieu aya malaikat eta aya sireum kadinya toel ku malaikat di kadinya aya kalabang kadinya ge ku malaikat dikitu-kitu ke aya kalajengking dikitu-kitu ke eta teh kos kitu tadi mat lain leutik-leutik nikmat eta teh dijagaan ku Gusti Allah komo sama datang ka Gusti abdi mah udangkeun jam 2:30 malaikat ditugaskeun ngudangkeun langkete ku malaikat udang eta malaikat nu ngudangkeun udang bareng deuleu jak penting keneh hese cak malaikat ngagawekeun aing sia aduh eta diudangkeun aya nu bablas bae pan teh diudangkeun ku malaikat mah bablas bae terus di jam 9 udang jam 9 deui sakumaha bangke sama jadi udangkeun ku malaikat Allah karim teh ieu nu ngutar ngatur aya anu setengah jam doang sare dibere kuat nang saha eta meunang Gusti Allah Subhanahu wa taala kabeh ge hakikat nama meunang Gusti Allah ngan urang can datang ka hakikat ka karak datang ka syariat geus main syariat
geus nyaritakeunna syariat bae. Syariat nama eta mah seubeuh teuing, syariat nama eta mah kurang dahar, syariat nama eta mah akibat loba teuing minuman manis mas akibat anu eta. Padahal geus datang ka hakikat mah leungit teman kos kitu. Teu main-main kos kitu. Jelema nu make syariat-syariat kene ahli hakikat mah seuri. Pembuktianna aya jelema loba cenah teh. Syariatna mah akibat daripada terlalu banyak minum yang manis-manis kan gitu. Eta ku hakikat mah teh aku lantaran loba jelema nu minum teh amis jatuh kena kencing manis. Misah eueuh kos kitu. Geus ku Allah bae tuh. Nah ieu ge ayat ini luar biasa. Ayat penjagaan terhadap Kangjeng Nabi khususnya umumna terhadap para sahabat Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kumaha Kangjeng Nabi berikut bersama para sahabat ketika pulang dari peperangan nusuk disebut tenarna perang Zatir Roko. Urang maca sejarah peperangan Kangjeng Nabi perang ke-7 aya nu sok disebut perang Zatir Roko ngaranna. Setelah pulang peperangan Kangjeng Nabi kemudian istirahat di asfal. Panas anu luar biasa. Ayalah tangkal korma. Kangjeng didinya ngiuhan digantungkeunlah pedang Kangjeng di pangpang tangkal korma. Plek aja Kangjeng Nabi nyaran deh bari sila. Paberencai sahabat-sahabat nu sejen neangan jang ngiuhan. Sekelompok belah ditu, sekelompok belah hareup, sekelompok belah tukang. Maksudna istirahat ngiuhan. Aya jelema anu keuleun pisan ka Kangjeng Nabi teh dek ngebuluh Kangjeng Nabi ngaranna Ki Gaurus bin Haris. Di kabilah Muharabah. Nah, dipilihkeun bae ku Ki Gaurus ieu nu ngaran Muhammad teh. Lelah kadeuna enggeus pokona ku aing peak buluh ku aing sia. Kangjeng Nabi keur tenang we kieu, rada peureum saeutik maksudna istirahat nyana datang belah gigir pas di luhurna aya pedang. Kagarewakeun Kangjeng neuleuh Kangjeng ge, neuleukeun Kangjeng Nabi dicopot pedang Kangjeng set terus ka hareup nyana. Dibuka eta pedang dikupat kapit. Muhammad dikasih kieu pedang ya, tak kumaha jawara cikupa. Muhammad. Kangjeng Nabi tenang we, biasa teh kumaha. Nyana ge rada kaget neuleuh Kangjeng Nabi teu aya reaksi kumaha. Geus dikieu-kieu dikupat kapit set. Muhammad. Set Ki Gaurus. Cicing Kangjeng Nabi, "Mayam lau kami ni." Kuari saha nu deuk ngahalangan kaulah Kanjeng. Ieu pedang saya. Pedang kula. Bisa di leungeun sa? Leungeun anjeun. Maya si muka. Mini, sa nu bakal ngahalangan, nu bakal ngajagaan. Pedang ieu datang ka sia Muhammad. Cak Kanjeng Nabi, Allah. Allah. Mayam nauka. Mini, sa nu bakal ngahalangan. Allah. Tilu kali eta ngomong mayam nauka Muhammad. Allah. Mayam nauka. Mini Allah cak Kangjeng Nabi. Mayam lau kami Allah. Eta malaikat Jibril teu kaderan ditepak ta ku malaikat Jibril leungeunna. Ragag atuh pedang ragag. Pedang ragag dicokot ku Kangjeng Nabi. Mayam lau. Muhammad rusuk itu. Luar biasa. Cak Kangjeng Nabi lamun Allah dek maehan anjeun melalui kula moal aya nu bisa ngahalangan. Kitu Kangjeng Nabi bahasan. Lamun Allah dek maehan anjeun melalui kula moal aya nu bisa ngahalangan. Blusuk kitu amun. Geter-geteran. Emang tatarina ge sieun ieu Kangjeng Nabi sieun.
sama maksakeun da mah sebenarnya mah nyaon Kangjeng Nabi teh sakti, nyaon Kangjeng Nabi teh istimewa. Ngan perasaannya nah geus eueuh eta sahabat jara rauh kabeh ge deuk saha nu ngahalangan adalah pasti paek wae ku gerget-gerget nah padahal mah sieun. Salah tepae kali eta geus tinggal nojokeun doang tah nojokeun ka Kangjeng Nabi malah mah geus teu kudu dikitu-kitu lah geus teu diagag-agag mah tah nu ngahalangan teu kudu kitu langsung beres bahaya tuh lamun deuk mah. Tapi make ngomong gitu segala hayang gaya. Apa hebat biasa kadeleuna. Malaikat Jibril padahal bagi saya di pikiran dan geus kieu we malaikat Jibril. Tuh Jibril mah ditoel dah trek tuh. Eta kaplok dicokot ku Kangjeng Nabi. Nah, iyalah saha nu ngajagaan saat eta lamun lain Gusti Allah Subhanahu wa taala. Salah satu riwayat eta kos kitu. Pohara jasa. Kailah Kangjeng Nabi dijagaan ku Gusti Allah, maka turun ayat ya ayyuhalladzina amanu wahai jelema-jelema nu ariman uzkuru pada ingat marane kabeh nikmat Allah kana nikmat Allah tina berbagai nikmat nu geus dibikeun alaikum karanjeun kabeh nupatali jeung sabab nuzulna idam qaumun ketika kaum ngamaksud boga persejaan Quraisyun nyaeta kaum Quraisy ayabsutu aidiakum ayabsutu ilaikum aidiyahum ketika manehanana ieu manjangkeun leungeunna ngarongkongkeun leungeunna dek ngaharu biru dek ngarusak dek ngabinasa dek ngabunuh ka anjeun para sahabat khusus ka Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa fakaffa aydiyahum ankum Allah ngahalangan Allah ngaraksa ngajaga tina kajahatan kaum Quraisy nu bakal terjadi ka Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tak eta teh kejadian khusus ka Kangjeng Nabi umumna ka urang kabeh. Artina urang teh sabenerna mah sering kali deuk dibinasa tapi teu jadi saha eta anu ngahalangan lamun lain nu bogana Gusti Allah Subhanahu wa taala. Boro-boro masalah kos kitu masalah ieu bae ge urang naik mobil sa mobil rejeung mobil cilaka tapi ternyata di jero kadang-kadang aya nu salamet saha nu nyalametkeun lamun lain Gusti Allah Subhanahu wa taala. Naik motor boncengan bluk nabrak kontainer pae kabeh teu aneh nu ngaboncengna bae teu naon eta nu paehna mah nu nyetir doang make aneh sagala atuh disalametkeun ku Gusti Allah. Naik motor blok nu paehna cenah anu dibonceng doang nu nyetirna mah ngan lecet doang seutik kumaha meureun eta atuh teh urusan Allah Subhanahu wa taala. Baheula kapal anu ka Indonesia teh tahun sabaraha eta di Dubai ragang 450 maut kabeh hanya bayi anu lahir di Mekah hirup nang saha nyalametkeun kabeh ge inting-intingan tuh atau mobil bus di Tasikmalaya menuju Jakarta di Garut pas limbangan limpang ka handap 12 meter paraeh kabeh ngan aya santri doang sorangan hirup ya geus kaluar di sawah keur kieu bebas baca tabarakalladzi biyadihil mulku eta urang saha nya mah begitu asup ka mobil di tukang numpakna di kursi tukang langsung memang wiridanana tabarokos urang mah kitu langsung cek mun teh tabarok yasin terus we nyana bismillahirrahmanirrahim tabarakalladzi biyadihil mulku di limbangan teh posto guling ka andap kula keur di Garut eta keur di Karesek kadenge ka mana-mana gulimpang ka beulem mobil bus teh ya geus ae pararae we kabeh geus bangke tah eta si santri mah di sawah kieu be di galengan tah di juru galengan Bismillahirrahmanirrahim tabarakalladzi biyadihil mulku wa huwa ala kulli syai'in qadir pon ditorongton ku urang dinya eta nyana ditoel keur ngeunah-ngeunah naik mobil ka beuleuman
Nya lagi kaget tadi kamu boleh. Masa kita ai pendiuk di sawah. Tapi karasa pajar jalan mah keur ngaheang kene bae beureun. Make tabarok dihudangkeun keur ngeundang naik mobil. Beunta teh boga hurua, atunya lagi ngageter-geter. Eta nu mindahkeun ti mobil kakinya ka juru sawah saha? Masya Allah, tan masak nyana mah terus bae eta wirid di wirid we tabarok teh lantaran pernah kejadian nu aneh. Jalan mana eta jalan mana? Jalan jandela pan ditutup jalan atuh guru ngaguling kitu atuh. Mun nyekrek jalan mana eta nyana? Saha nu mindahkeun? Ka juru percis aku mah di korsim beus bae kieu. Tah, ieu sawah atuh galeng narada luhur. Atuh kieu bae di sarua tabarakalladzi bi yadihi. Yang kawasan Allah. Masya Allah, teh nang saha tangga jagaan modal kos itu. Perang, urang perang, jeung Belanda kamari ieu. Teh anu parae ku Belanda, nu hirup kene, eta nu ngajagaan saha menang Allah Subhanahu wa taala. Kabeh ge eueuh nu lain menang Allah. Kadeleuna aya nu melalui ditulungan ku jelema. Anu melalui kitu nyangsang teh jeung sajabana eta mah ngan sakadar kadeuleu sabab-sabab hungkul hakikat namun Allah ketika tsunami di Aceh aya jelema kena ku tsunami teh atuh kunaon di jero naon kitu ngaranna cai di jero cai set ngulung nya bisa neuleuh pemandangan jero cai segala orai segala lauk segala macem-macem nyanana teu kena cai buleut bae di jero nyana teh kieu mah ngahaneng indahan di jero cai nyana alabatan leuleuh akuarium Australia pala lauk segala orai segala kalabang kadeuleuh ku nya coba eta nang saha bisa kitu aya deui ketika tsunami teh nyana kabawa ka tangkal kalapa neuleugeun ge di luhur tangkal kalapa eta nu ngaluhurkeun ka tangkal kalapa saha angin eueuh naon angin angin eueuh naon eueuh set kata lu tanggal kalapa turun-turun nya na atuh geus saha turun menang saha eta kos kitu lamun deuk disalamet mah ku Gusti Allah eta ketika Gunung Galunggung kula keur di Garut Gunung Galunggung buut ari eta kiai sorangan bae di ditu teu da sedekeun kena limanan gitu lahar Galunggung nu ka dieu imahnya nama utuh wae teu kena nanaon sakeluarganya nama kieu bae ngan hese balanja bae meureun jauh eta jang saha eta kisah deuli eta ya Allah dirancap aku di ditu di naon ka Tasikmalaya eta meunang saha nyalametkeun ja atuh ka dieu mah luar biasa eta lahar teh tetep bae ku Allah deuk disalametkeun masalamet bae peperangan gitu kayak geus diagak Kangjeng Nabi ku Ki Gawros tapi tetep bae Allah ngahalangan mak babari bae Masya Allah nah ieu kabeh ge lamun ku Allah geus digerakeun ku Allah diraksa ku Allah dijaga babari model ku ari di urang sakir rusakna ge ai ku Allah hendak dibenerkeun mah atuh sia-sia aing sabodo urusan ngridit atuh Allah tak kahayang sia aing mah tetep bae ja anu bakal tanggung jawab di hareupeun Allah lain sia aing mah ku sieun-sieunna percaya ka harap atuh henteu los lain siapa sing seubeuk atuh leg-leg ka ditu los aing mah deuk disalametkeun mah hampang bae batur mah suka beulit make duit bank sagala rupa geus da ngaji mah ngaji bae wow mingguan terus bae asup leung keuy kenca kaluar ceuli ka tuhu terus bae malamanya ngahaharuan kan teu ngaji atuh sia tapi nyokot duit bank mah pan terus bae pan terus bae iya tuh urusan nu tapi nu deuk disalametkeun mah ku Allah teu kabisa setik-setik aja da ieu naon make muamalah haram kitu dibere hampang bae eta nu nyalametkeun kos kitu bae nang sanang Allah ulah boga rasa nang nyana eta teh ku Allah bae deuk disalametkeun di tengah-tengah hiruk pikuk ka manusia nyana mah disalametkeun wah ear jelema piala dunia nu teu deuleu ka kiai neuleuh kabeh Dale kabeh, tapi deuk disalametkeun terus naon teh si budak kikituanan aing mah. Jadi tanggung jawab bangke di akhirat ja aing, ieu mah teu hayang dibere hampang bae daripada nonton bola mendingan di masjid bae. Daripada kikituan maning di masjid bae, mantap ditanya, "Mang, keron?" Malian kula mah keur kieu bae di masjid. "Hei, nonton bola." Teu hayang aing, diselidik teh orang dicarekan ku pamajikan. Tapi selamat, nyana selamat. Ya Allah, ya Rabbi saha
tanu nyalametkeun kitu teh saha ta saha eta Gusti Allah Subhanahu ulah boga rasa beunang urang. Nu mantake aya Siti Robayatul Adawiyah kan waliatullah awewe diangkat jadi wali ku Gusti Allah. Ih atuh awewe teh lalaki deuk dijadikeun wali mah babari bae. Babari dibere ngeunaheun we teh ibadah ka Allah teh dibere embung we campur jeung jelema teh geus jadi kanikmatan diangkat jadi wali tenar zaman Ki Hasan Basori. Bertuyur-tuyur jelema di mana-mana minta barokah ka Siti Robayatul Adawiyah. Aya jelema jawara datang ka anjeunna. Waalaikumsalam. Kula mah deuk nanya bae ka Nyai wali aya naon. Kira-kira ieu kula bisa taubatan teu cak jadat teh. Tobat mah lain urusan sia. Lain urusan sa, lain urusan anjeun. Urusan sa teu urusan Allah. Pugu ieu kira-kira kudu tobatan teu eta mah urusan Allah cak jadat tobat mah. Ai ku Allah deuk dibere tobat mah atuh anjeun teu kudu ngomong kos kitu engke tobat sorangan. Eta mah urusan Allah tah mah. Ai ku Allah deuk ditobatkeun mah teu kudu ngomong ka aing cek cenah teu kudu nyai kumaha cara tobat, nyai kumaha ya abdi tobat henteu. Ku Allah deuk dibere tobat sia teh dibere kaduhung aju dibere terus bae ibadah. Eta teh teu kudu ngomong Allah geus nobatkeun ka anjeun. Geus teu kudu ngomong-ngomong daripada ngomong-ngomong kiai gua mah tobat ya sama judi-judi deui geus taksian ku kiai menang saminggu main gapleh deui. Kitu aing cek kiai teh ai kamari sia kamari mah ngomong ka kiai teh teu boga duit gula. Bari boga deui lah. Enak gedean dia duit juga bae cenah pake judi mah kan gedean. Pernah ngajual imah. Tuh dongengna judi sugih eueuh. Ta eta teh teu kudu ngomong emang ari endek dibere tobat baku Allah ngeloyong sorangan. Loyong sorangan. Engke lamun hayang memperdalam paling nanyakeun kumaha cara tobat berarti eta teh geus mengarah. Geus mengarah. Ta ieu teh aya aing engke cenah ke bulan hareup deuk ngaji. Berarti can dibere taufik ku Gusti Allah ngaji. Ngacoplak we ngomong. Teu kudu ngomong-ngomong kos kitu. Dek kemarin sia, dek ngaji. Guys. Timbul di jalan hati. Ngaji aing teh. Ngaji. Tak berarti dibere hidayah, dibere taufik ku Gusti Allah. Jadi geus teu kudu ngomong ai Allah endek mere mah trek babari kabeh ge hakikat nama ku Gusti Allah tah. Nanyana bongan ka wali, geus atuh dijawabna ge ku hakikat. Mun maneh deuk dibere tobat ku Allah, teu kudu nanya ka aing, pasti ku Allah ge tobat sia, tobat sorangan. Mun ku Allah deuk dicabut taufekna sanajan kiai leuleuh sia kiai atuh leuleuh sorangan. Eta cangkilang kiai atuh ku muridna. Alam aya nu datang muridna ka imah kiai. Waalaikumsalam. Di sia. Ayo berjamaah jeung kiai ka dieu. Berjamaah nanti leuleuh bola ieu bola. Bola Spanyol ye. Masyaallah, masyaallah. Eta dang saha eta kitu menang Allah Subhanahu wa taala geus jelema daek salat menang Allah, jelema munggah haji menang Allah, daek ngazakat menang Allah, daek ngaji menang Allah. Hakikatna berarti jelema eta deuk dijadikeun penghuni surga Allah, deuk dikasorgakeun lah ku Allah babari. Tek ulah kadinya, ulah kadinya, ulah kadinya. Usum kredit ulah sia mah. Usum bank ulah sia mah. Usum partai ulah mimilu sia mah. Lah ja bodoh atuh, teu kudu si organisasi teu kudu sia mah. Ngaji sia ka dieu, salat sia ka dieu, datang ka waktuna maot salam. Itu aya di jelema deuk dikasorgakeun ngan deuk dikanarakakeun heula sakedeung ku Gusti Allah. Teu hirup, teu gaul digaulkeun heula ku Allah. Wauhan teh jawar eta mabok saeutik. Mabok judi ngilu bae gaul pan ieu mah zaman pan ku ari mah teu boga motor kredit. Bae salat, bae munggah haji, nyokot deui duit Bang, nyokot deui datang bae ka waktuna. Atuh ka surga nama jaya la ilaha illallah ngan di neraka jahanam ya tekebal 1900 tahun. Aduh tinggal gitu doang ieu mah. Jadi ku Allah kabeh ge nu mata kiai teh dakwah teu kudu nyeri. Tugas kiai naon? Dibere ilmu dakwahkeun, daekeun jeung teu daekeun lain urusan kiai, urusan nya sama ja Allah. Mata lamun aya kiai ngomong kiai mah ieu ngocok-oprak bae nu daekeun aing banget jasa geus eureunnan we ku kiai oplok. Atuh ayu wae sia teruskeun jaja ibadah mah jang sia lain jang masyarakat jang sia. Cenah nu ngadegeun kan duaan dong teruskeun duaan ge. Deureut teh nu ngadegeun teu total sama sekali. Duaan ge cenah torek. Oh masalah.
dia lain jang nyana lain jang batur jang nyana kalau orang sadar eta teh nu ngatur Allah teu kudu nyeri aing mangan sakadar ngalaksanakeun tugas si Allah peda dibere ilmu aju aya nu ngondang bedaek asal ikhlas adapun nurut yang teu nurut lain urusan kiai sama Allah sama kebenarannya nak terus bae 40 tahun dakwah bae weh nu nurut hiji-hiji acan emang ku Allah teu diturutkeun beureun atuh geus ngan ganjaran apa meunang kiai beurang ke datang ke akhirat ngan teu boga umat lantaran teu dituturkeun itu kiai bae sorangan so teu dituka sorga cak masyarakat itu kiai nu keur ieu sok dakwah kurang tiluk didengikeun teh nya ka sorga aja nya nama itu ka sorga sorangan baji aku cekian teh bukan sia teh ada rengikeun aing atuh geus aing mah ka sorga milu atuh itu tuh kitu aja sia na teu nuturkeun ka aing geus sorangan deh kiai ka ditu tuh eta urusanna kos kitu ulah sok nyeri hate kalau nyeri hate nafsu berarti nafsu lah aing magahan di mushola ngan 10-an eureun lah kurang tuh 10-an teh naik guys mah mendingan ngojek kiai goblok diberi kemuliaan ilmu magahan ngaji 10-an ngojek pan teu bagus teh kiai bohongan teu narurut ka aing urusan ngaji urusan kiai dakwah urusan kiai lantaran diparentah ku Gusti Allah urusan ngadengekeun jeung narurutna lain urusan kiai urusan Allah subhanahu eta teh meunang ngatur Allah kabeh ge meunang ngatur Allah kabeh ge kurang bobogohan 3 tahun jeung hiji awewe geus jang sehidup semati prung bae kawin menang 3 bulan geus marah bae pamajikanana henteu sakumaha kamari keur bobogohan deuk dipertahankeun datang ka boga anak hiji teu bisa dipertahankeun papegatan meunang saha eta meunang Allah geus aya tulisanana di Lauhil Mahfuz urang mah sakadar ngalaksanakeun ada doa teu kudu kumaha urang mah sakumaha wayang dipaenkeun ku dalang bae geus kaditu urusan geus subuh mah diasupkeun ka kotak bae beres eta kitu urang ge kaler kidul eureun geus ka kuburan geus can mereka mah sababak geus jiga engke udang ti kubur babak awal deui terus kaditu kitu jeung kitu bae terus masyaallah nah ieu teh babari Allah mah nyalametkeun jelema tengah-tengah tsunami aya nu diselametkeun jang contoh tengah-tengah galunggung aya nu diselametkeun ku Gusti Allah nah tengah-tengah eta teh jang contoh tengah-tengah amburadulna manusia ai ku Allah deui disalametkeun mah betah bae eta di mushola teh betah di mushola teh geus cekelan tong terus betah geus dikieu bae ku nya panakolna dicekelan bae teh bari tiup waktu sholat datang hees teka tabut tetongtro Masya Allah nah iyalah ya ayyuhalladzina amanu hai jelma-jelma nu ariman ka Gusti Allah urang aya di jerona Ulkuru nikmatallahi alaikum areling maraneh kabeh aringet maraneh kabeh kana nikmat Gusti Allah ka aranjeun kabeh ieu beberapa nikmat tu tadi dicaritakeun sok urang inget-inget ka Gusti Allah abe urang bersyukur intina ibadah ka Gusti Allah subhanahu wa taala na ilham kaum ketika kaum Quraisy boga maksud rek ngaharu biru kamarane kabeh rek ngarusak kamarane kabeh wahai para sahabat khususna ka Kanjeng Nabi fakaffa aidahum ankum Allah ngahalangan babarieun Allah ngaraksa babarieun Allah ngahalangan mantap kabeh oge geus bae surutkeun ka Gusti Allah subhanahu wa ta'ala ya jelema diatur kadaharanana pos presiden boga dokter khusus dan mah teu meunang barang dahar mun can diicip-icip heula ku dokter teu meunang nginum lamun can dicek heula TSBY khusus boga dokter dahar nginumna unggal pa dicek awakna jawaya salesna bae eta salesna saanu ngajaga ahli eta salesna ngingsreuk nya na pidato ngingsreuk
Panjore presiden pidato ngingsrek. Lantaran boga dokter teh wayah ngingsrek bae. Soeharto wayah ngingsrek bae. Nang saha eta ngadatangkeun nang Allah teu kajagaan ku dokter. Teu kajagaan ku dokter malah Soeharto wayah paeh Majapahit teu kajagaan ku dokter teh. Aya deui ustad cabrak barang daharna. Cabrak ya, artinya cabrak ke sembarangan. Mata sembarangan ya, atau emang unu di dahar iya. Cabrak tapi mau berkat bandeng di dahar, berkat basi ke di dahar bae terus bae cau Ambon cau pokoknya kumaha ayana bae tah mah eleh eneng mata mah geus. Cabrak luar biasa. Kamari kerja di santri mah kuru bareng jadi ustad lintuh. Sugan aya cek dokter-dokter gayanya nama. Teu ngingsrek. Tenging serek, masya Allah. Eta mah sehat bae. Eta ge boro-boro di spring bed jeung nama heresna ge. Kadang-kadang geus bae ngagoler bae tengah imah kerek mun teh dihudangkeun ku pamajikan mah waktu kerekna ge kadenge ka tatangga. Eta meunang saha? Eta meunang Allah nikmat jasa. Masya Allah. Cek-cekan nya nama. Geus bae tah eta dihalangan ku saku Gusti. Allah. Tak eta mah urusan konstitusi syariat garana tah aya anu di melalui medis luar biasa. Mau kuari mah dari dokter kabeh ieu hayang laku obatna atuh urang teh tatagenan ka dinya. Nu mantak setik-setik dileungitkeun tatagenan urang ka Allah. Kuari mah percayana teh ka dokter, ka mantri. Eta digeserkeun akidah urang, henteu dikaallahkeun. Padahal lamun geus mantep mah dikaallahkeun bae segala rupa ge. Ja, nu berobat bae wae gering bae. Ja, anu henteu berobat wae sehat mah sehat bae. Ja, aya jelema teu berobat tapi gering bae mah jeuhna tah mah atuh kos kitu mah. Geus kita mah urusanna Allah Subhanahu wa taala. Sabaraha pejabat anu setruk. Sabaraha pejabat anu darah tinggi, sabaraha pejabat anu kencing manis, eta teh meureun dijaga. Komo pejabat atuh sarena ge teu meunang kurang ti 8 jam, nya mah geus nurut jasa. Harus 8 jam. Geus lamun peuting kurang sare kodo beurang. Kudu 8 jam bae, Pak. Beuneu aya deui dokter di Amerika mah 6 jam cek nyana, tidak usah 8 jam, 6 jam itu sudah stabil asal ya. Ai santri mah henteu make hitung-hitungan gitu. Kumaha kasampurna bae kadang-kadang 12 jam full bae. Kadang-kadang teu hese santri mah geus pokona kos kitu atuh hese, mantak dianggapna ge eta si jelema tah lain teh kitu. Kumaha nyana bae. Hese nya urang nyaritakeun kahirupan santri, coba deuleu. Bakal heran ka bae, tapi bakal aya kanikmatan. Datang ke pondok, masak sorangan, ngeuseus sorangan. Ai keur daek, teu daek bade diseuseus. Gantungkeun bae urut itu teh ada. Ganti bae nu ieu. Engke pan menang saminggu mah tah tiis tah. Yang beuneu jatuh bau dipake deui atuh. Santri mah kitu atuh. Ji atuh biasa bae, jeung pede bae nya mah biasa bae. Masalah bae geus. Ngan ke 2 per da teuing gantungkeun. Iya tuh kitu bae santri. Dahar babarengan pan ai babarengan mah nu ieu hayang nguah nu ieu embung pan ieu hayang nguah nu ieu embung tapi tetep bae dikadijakeun burak nu embung ge ka bawa bae geus bae aing tadi mah embung nguah ku dia dikadijakeun atuh terus berarti jeung bebek teh adik kakak eta ya Allah eta kumaha eta juga jadi penyakit jante biasa bae ngeunaheun bae ya Allah eta teh nu ngajagaan lantaran tatageunana ka Gusti Allah Subhanahu wa taala. Beres dahar hayang minum. Emang boga persiapan santri minum atuh henteu. Atuh henteu persiapan di mana atuh? Santri wadah naon eueuh. Ke geus dahar kakarak hayang minum euy, hayang minum atuh ka dieu hese ka dieu hese. Teu kompak kotrek. Nusa urang ngompan, nusa urang sakumaha geus sian di pom. Santri mah kos gitu tuh. Aja jadi penyakit jantung biasa bae. Ai eta pejabat setruk, pejabat kencing manis. Pejabat santri mah jauh kadangekeun kencing manis mundur sakaligus bae. Ieu carita dijagaan ku Gusti Allah Subhanahu wa taala geus teu main syariat-syariat, langsung ka hakikat bae. Eta Kangjeng Nabi pahareup-hareup jeung Ki Gaoros cak syariat. Saha cak syariat nu ngahalangan.
Nu ngalangan tapi ai ku Allah neuk disalametkeun mah disalamet bae. Salamet bae tak eta teh geus di luar konstatir manusia, di luar pikiran manusia. Ku Allah deuk dikitukeun mah kitu bae. Jelema bobogohan 5 tahun lain jodohna meureunan teh jadi kawin. Aya nu teu wau-wau acan, saya dikawin, heuh jeung saha jeung Sarwiti. Emang geus wau henteu aing mah. Geus deuleu tanya encan. Ai sia daek bae ajeun kumaha buktina bae. Ya tuh kawin bae berak boga anak 24. Ya teu kumaha. Ya teu aja urusan Allah. Aya nu bobogohan bae teh jadi, aya nu bobogohan jadi atuh teh mah ilahan ieu nu bobogohan bae teh jadi, nu teu bobogohan bae ngabreyek anakan ja. Eta teh urusanna kabeh ge meunang Allah Subhanahu wa taala. Mentak teu kudu kieu. Budak can laku-laku aing mah kudu dikumahakeun teu kudu kitu geus bae pasrahkeun ka Gusti Allah Gusti ieu budak ja menang Allah ieu wah dipasrahkeun we ka Gusti sebodo tah pleng basa bodo Gusti lamun urang nangis boga kayakinan ka Allah menang geus kitu ngan cek tadi ge urang makomna makom syariat atuh kudu bersyariat mun geus datang ka makom hakikat teu kudu bersyariat deui geus hakikat bae tadi itu tuh gitu elingan ku urang diri urang ingetan ku urang diri urang sing ingetlah urang karena nikmat-nikmat nu dibikeun ku Gusti Allah Subhanahu wa taala lantaran loba pisan anu bakal datang ka urang balai tapi dihalangan ku Gusti Allah Subhanahu wa taala kamari aya gitu naon ngaran-ngaranna penyakit gitu kaki gajah serius jelema teh oh geus disiapkeun obatna dibabagi waduh aya nu di dahar aya nu lobana mah di dahar ari anu boga kayakinan ka Allah mangke langanna ulah wae jajan puguh can karu ma Allah bae geus tapi lamun anu boga kayakinan sieun maning dahar kos kitu batak kumaha sugesti cek bahasa urang mah kayakinanna ka mana geus ka Allah bae acara kudu kena masalah jangan teu kena penyakit kitu ge wae mah paeh bae eta geus datang ka hakikat ngaranna nu geus kitu lamun masih kene ngagunakeun syariat dahar tambah kos kitu percayana datang ka mana selalu kitu bae urang hirup teh mentak aya kadang luhur urang teh keur serah diri ka Allah aya kadang dicabut ku Gusti Allah seserahan urang ka Gusti Allah teh dicabut deui ke naik deui pan ieu teh urang ibadah teh lain ku sebab bacaan jeung gerakanana lain salat eta naon eta nu dideuleuna pasrahna urang ka Gusti Allah nu dideuleu teh pasrah jasa ka Gusti Allah bacaanana mah eta mah atuh memang jadi syarat syariat teh tuh fikih syariat ngaranna babacaan urang teh kudu kitu cek syariat cek fikih tapi cek hakikat lain eta nu di dalamna pasrahna urang nu mantak aya jelema salah babacaanna tapi di akhiratna ti heula ka sorgana pasrahna ngan di duniana teu meunang pake imam lantaran imam mah kuduna bersyariat lantaran nyana jore babacaanna geus salatna ngamakmum bae atawa sorangan tapi di akhiratna diangkat ku Allah ka sorgana tila di mana eta neuleunan ninjauna Gusti Allah pasrahna pohara jasa ka Gusti nu di aku diri teh nu Allah pan urang mah ieu teh kabeh ge di aku mata nu urang ceulin nu urang irung nu urang mantak dijagaan ku urang teh malah hampir teu bersyukur ka Gusti Allah ketika ieu mata urang teh dicabut kanikmatanana terus urang ka dokter mata teu boga rasa nu Allah asa nu urang bae ngarasula ge urang teh kitu keneh ceuli kitu keneh tapi lamun papasrah cara lalilah atuh ieu mata ge janu Allah ieu di ka Allah keun we nyeri ge ku Allah ieu sabodo kumaha Allah bae terus ceuli kitu keneh sagala geus kumaha Allah bae janu Allah ieu pasrah jasa kumaha pasrahna Kangjeng Nabi Ayub alaihi salam pasrah jasa ka Allah mah enggak janu Allah ieu dicabut ge kumaha Allah bae eta teh babari jasa ngomongna praktekna mah beuh ngan eta aya teh jelema nu didatangkeun ka dinya pasrah pan urang ge salat teh kurang pasrah urang mah salat kurang pasrah ngarasulah urang mah aya nu pasrah mah salat teh tenang mantak aya tumaknina salat eta aya tumaknina salah sahiji rukunna tumaknina mun teu make tumaknina teu sah abeh naon abeh kadeuleu tenang
Iya mah pan lain. Kayak tunggu ada lah, tunggu nih. Soal pada zuri Allahu Akbar. Nah kawan emang ngira we. Ngabesan teh kedeung ieu tutupan Allahu Akbar. Kontrek. Assalamualaikum. Cacap. Itu salat lain teh gitu. Ayo salat tenang mah. Ya daek dan nunggu. Nah kemana dari salat? Pertama sekitar 2 jam lah. Dah. Mamang gula-gulanya. Ayo gitu aing di salat tenang salat aja. Mantap dina syariat teh mun lapar dahar heula, yang ngising heula, yang kiiki heula, hayang pemuka pemajikan ceklak heula. Abeh tenang teh maksudna. Datang ke masjid teh. Sunat tahiyatul. Terus mundur di jauh. Dahar induk minum, bapak majikan induk, induk, segala rupa induk. Lu naon deui atuh? Kami suatu masyarakat minta politik solusi itu juga problem. Itu Allah mesti diakui. Ada orang mana diulang itu orang Allah. Coba perasaan batin. Jadi enak aja di sini. Begitu jelas. Pas ruku ya nang Allah. Salat keluaran anyar jadi gitu. Syariat tetap terapkeun hakikat nama batin urang. Demantak jelema luhur mah salat teh beda. Tetep bae ngarendeng tapi beda kan nilainya di akhirat. Perasaan batin anu lain deui. Perasaan batin makin luhur, makin nikmat, makin luhur, makin nikmat. Ju'ilat qurratu aini fi shalat Kangjeng Nabi. Dijadikeun ketentraman batin, kenikmatan mata kaula teh di jero salat. Jadi keur salat teh ngeunaheun lantaran keur munajat ka Gusti Allah Subhanahu wa taala. Teu meunang neuleu mata hate kecuali ka Allah. Teu meunang ngadenge ieu ceuli kecuali babacaan nu kurang. Mantap kudu kadenge ge. Urang salat babacaan kudu kadenge ku ceuli urang, abena ceuli nu didengekeun ku urang kecuali babacaan nu timbul ti sungut urang, anu sungut ge meunang di jero hate urang nu ngagerakeun Gusti Allah. Jadi dia terapi ku urang ceuli nu dikadengekeun keur salat teh iwal ti babacaan we, mata nu dileuk ku mata hate, mata ieu na tungkul ka handap iwal ti Gusti Allah. Kitu kene napas ieu teh meunang ka Allah, menang Allah ngaluhurkeun ngahandapkeun ngaluhurkeun menang apa geus Allah kabeh. Gerakan-gerakanana al-muharrik wal musakin nu ngarobahkeun jeung nu nyisingkeun teh Gusti Allah. Pasrah diri ka Gusti Allah, salat aja tenang. Kalem salat. Sami Allah. Geus ge maca tasbihna ge 11 ge. Asa sakedeung subhana rabbiyal a'la wa bihamdihi. Subhana rabbiyal a'la. Subhana pasrah teh apa minah subhana rabbiyal 11. Bahkan asa saeutik teh 23 subhana hatuh mun saya dapok mak salat teh kos kitu kebal jasa sujud pajar batu ku manuk teh lantaran kebal jasa panjana mah sujud teh ku manuk atau manuk ge di dieu teh sing kuciwek kabaceo di dieu teh dibujur ki dakok mah kaceko pajar batu punya teh ku kebal-kebalna meureun teh salat dileuweung teh subhana rabbiyal a'la wa bihamdihi subhana rabbiyal urang mah keur salat bara-bara gebel kitu ucing ge sieun kau pajar timpah urang pan cak kucing teh tukurana mah cak kucing awas kita pasrah kau. Sekat antara urang jeung Gusti Allah adalah kepasrahan urang datang ka mana. Rasa ngamiliki diri urang datang ka mana, lamun urang asa nu urang keneh berarti jauh keneh jeung Allah. Tah eta ibadah lamun geus kondol kos kitu nikmat luar biasa. Teu bisa dihayal ngan mah. Urang ngahayalkeun kos kitu ustad kiai teu bisa dihayalkeun perasaan kos kitu mah. Emang kurang lantaran temat tina pepegatan urang jeung dunia. Jadi teu bisa dihayalkeun kos kitu mah. Kudunan ke aya sorangan dibere datang ka mana urang pegat urang jeung dunia. Lamun pegat urang jeung dunia 50%, ngeunahna salat dibere 50%. Pegatna urang jeung dunia teh 70%, mantap ngeunahna salat. Pegatna urang 100% jeung dunia bakal nikmatan luar biasa di jero salat.
Tapi lamun orang 100% dunia salat mah salat zahir doang salat eueuh kangeunaan sama salat. Eueuh kangeunaan jadi teu pegat jeung dunia. Pan urang keur komunikasi jeung Allah. Salat teh gerakan lage nangti Allah, babacana nangti Allah, segala rupa meunang ti Allah. Berarti urang teh keur ngobrol jeung Allah. Bahasa kerenna keur munajat jeung Gusti Allah. Geus teu meunang ngomong jeung makhluk, teu meunang gerak-gerak sangeunana urang. Keur munajat jeung Gusti Allah. Saeta teh urang bisa mantep munajat ka Gusti Allah, urang kudu lepas jeung urusan dunia total 100%. Teu bisa total 70%, teu bisa 50% atuh, teu bisa 50% ge atuh 30%. Teu bisa keneh bae, eta belum. Eta masuk sholli Allahu akbar. Lamun minggu hareup ieu teu kabayar. Iya karena abu dua iya. Berarti dicokot ya kudeler. Ihdinas siratal mustaqim. Asana aja can kabayang ieu kajen kumaha ditarik ieu. Ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Asana kejadian kajen kumaha. Fatihah ate kreditan eta naon eta kitu. Pan beungeut sia teh kitu. Banget nu ngridit pak kitu kajen gogo bahage. Aya deui Allahu akbar. Ngiji mah tere anggeus mun nyokot deui asana kabuah. Lantaran jauh salah ada lumayan nih. Iya kan ambu dua kan. Nyokot deui kitu. Nu itu mah pega air miobenya gitu. Warnana doang biru apa hideung. Sakebal salat teh mio. Nu aya di jero eta nanaonan dapat gitu. Nanaonan eta kos itu. Ya insyaallah. Allahu akbar. Di total mah warung saya 50 jutaan. Aya ngagedean warung teh nyeun imah heula nya. Warung heula teh imah heula nya. Tapi maning warung heula nya. Tapi je pemajikan mah ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Saknya da nyeun imah heula. Allahu akbar. Subhana rabbiyal azim maning imah heula tapi yang mah. Allah. Dere assalamualaikum. Ieu imah nu aya di jero. Eta teh salat kumaha teh kos kitu teh eueuh pasrah jasa ka Allah. Eueuh pasrah jasa ka Allah. Nu mantek babacaan ge kadang-kadang mah tuh salah malulu. Salah. Ta eta teh teu kagambar Allahna, teu kagambar bodoh jasa kalimpudan ku motor, kahalangan ku imah. Allahu akbar. Naik dewe gitu jadi bupati ya. Ayo nu ngadukung nanya. Jadi lurah atau budak bisa dipercaya dan seorang sabaraha duit ya siapkeun bae 1 miliar mah ku aing sogokan deui. Allah subhana rabbiyal azim. Kira gerakna nya wa bihamdihi subhanallah. Mulai bae di kuari gitu. Engke bae jebar baseuh wae engke Allah tolong teh coba eta. Salat kok gitu tah. Salat teh kok gitu. Ya Allah ya Allah. Pamajikan marah bae yang meuli selop jangkung. Kabayang kabayang. Aduh Gusti Allah batak dina ali bebeja ka Kangjeng Nabi bari ceri. Ya naon Nabi. Ya kula mah salat tina teh bisa khusyuk. Kunaon tuh? Ingat bae kan segala rupa teh ingat bae. Cak Allah teh ulah keur di jero salat atuh ngaleungitkeun dunia keur di luar salat. Ulah hayang gerak ka salat. Ulah hayang ka dunia, puguh hayang bae cenah ka dunia. Kudu kumaha? Oh, bayangkeun ku anjeun Ali bahwa ku sebab dunia ieu lah maneh awak luhur dunia ieu teh maneh awak maksiat. Ku sebab aya dunia maneh maksiat awak. Nah ieu ku sebab maksiat maneh bakal di kana neraka-keun. Geus daun dipake karesepna atuh sebab ieu teh ngajadikeun kana lantaran maksiat. Geus lamun ieu jadi cukang lantaran maksiat anu bakal ngajerumuskeun ka anjeun atuh maningan dipegatkeun tama dunia. Sok, manusia kendaraan ku sebab kendaraan jadi maksiat atuh biang keladina teh berarti kendaraan. Maneh atuh ayeuna mah boga kebon ku sebab boga kebon maneh jadi maksiat biang keladi neraka teh berarti atuh eta teh kebon. Atuh berarti maneh nanaonan hirup di dunia bakal ka neraka. Maksudna ulah diresake ka resep eta teh dunia teh. Ge, coba ge, neuleuh naon bae bahwa dunia teh jadi siksa. Moal ge. Diusahakeun ku Sidina Ali. Bener kabelah dieuna. Asal naon siap biang neraka ka jeung hukum. Tidak nama sering ngocoprak memehna. Biang neraka ka jeung hukum.
Ya sendal bagus. Teu hayang aing kasih. Moal make sendal aing mah. Biang neraka. Ya, kajen kumaha ge. Teu Sidina Ali mah. Aya baju bagus. Biang neraka sia. Teu hayang aing mah. Gara-gara sia ke aing hayang ka alam ku batur. Moal aing mah. Selalu kitu ka belah dina tolak tuki salasan. Aing nolak tilu ka sia dunya. Tolak tilu aing mah. Sebab dunia jipa, dunia talir sebeda jeung bangke, teu hayang aing mah. Sajelema nu ngudak dunia berarti jadi anjingna. Geus teh hayang kakarak cak Sidina Ali jang ngeunaheun ieu salat. Nikmat tah masak Sidina Ali mah ngeunaheun salat teh eta sanget dinasehatan ku Kangjeng Nabi, dunia teh jadi biang keladi maksiat. Berarti ieu dunia teh pohara jasa nyilakakeun ka urang. Kok urang make resep kanu makal nyilakakeun. Sok kumaha pikir Ali. Mantak dipikir jauh. Sok urang ku sebab boga motor bisa apel. Ayo coba. Boga motor bisa derut-derut ka di suka karang bolong. Boga mobil bisa ka ditu ka Bali ka mana-mana tuh. Boga duit gede mah bisa naik kapal ka luar negeri ke Eropa ka Amerika. Boga duit gede deui gaul aja nu kitu bisa meuli di hotel hayang nu hideung hibeureum nu bisa bae. Tah eta teh pan dunia. Coba anu teu boga mah di mah bae kieu. Emang kuat cicing teh ka kota mana ya duit teu boga blek naon teu bagus. Boga aing mah cicing bae lah. Ye, atuh tah ka dieu ka jalan ka teu boga duit jeung meuli rokok-rokok acan jeung naik ojek da geus aya. Ka masjid atuh boang aing teu boga duit. Tentu lah ka kota teh ka masjid teu. Tah ieu teh dunia talamun urang nganggap bahwa dunia ieu teh biang keladi neraka, urang ge embung. Embung bakal kada dunia kulantaran urang mata hatena ieu ditutup ku Gusti Allah nu dibukakeun mata ieu resep kana dunia. Dikitu-kitu ge tetep ae ngridit terus bae. Eta nu ngridit mah tah geus kalimpudan jasa tah mah. Jelema nu nyokot duit bank mah geus kalimpudan jasa tah mah. Geus eueuh jasa mata hate neuleuh ka akhirat, neuleuhna dunya bae. Basa buah hayang ngeunaheun jasa, mantap cek ulah ge deulekeun jelema nu ngridit teu ceuli datang ka ngeunah salat bae ge wani kula mah lain cakula cek Imam Ghazali lain cakula kula mah nyambung dah teu ceuli ka jeung kiai nyana ngridit teu ceuli datang ka ngeunah salat bae ge moal kajen ku kumaha ge wani sumpah kiai tinggal kiai nyokot duit bank katawa nyana narima duit ti pamarentah teu ceuli datang ka ngeunaheun bae ge bensinna moal beres. Kira sama aja kiai na pakai udang-udang 5 pakai udang-udang kusia. Moal ngeunahan cak aing moal Imam Ghazali geus jaritakeun asal make bensinna teu beres cara diurang nyokot duit ti pamarentah proposal moal husu kiai nu salat kos kitu dek modar moal lantaran teh duit perpuluh didahar ku kiai moal ngeunaheun saeutik-eutik asa kajen teh agreng pondok pesantrenna mata ieu mah neuleuh indah mata hate aing mah neuleuh moal ngeunaheun datang ka modar sia moal ngeunaheun ya Imam Ghazali moal we kajen ku kumaha ge sing percaya moal kajen ku kumaha kan kadeuleuh agreng pondok 2 tingkat majelis agreng luar biasa malah saparo di ka majeliskeun saparo pake meuli Innova dek ngeunaheun kumaha moal kajen ku kumaha ge japose pondok pesantren modern teh lain goreng moderna kuduna mah leuwih modern ti kieu kuduna mah di Indonesia teh pangmodernkeun pangmoder-moderna leuwih ti alah careu masalah nu goreng teh eueuh ikhlasan lain dek ngadidik lain buktina aduh cenah ieu saeutik jasa murid tahun ieu mah ieu emang kunaon kitu saeutik pemasukan lain naon tah nyana nyaritakeun pemasukan goblok eta paneta teu kabeli Innova ieu mah tahun ieu mah tah eta tah nu gorengna tah goreng ai pondok pesantren salap pandeg aya deukeun asup bodoh teh aya bae aya di pagahan bae tuh salah emang pokona ibadah bae ka Allah hayang sugan nambah hayang kumaha Allah bae diberekeun aya alhamdulillah teu dibere masalah geus anak atuh keseukeun aya sia ngaji sia anak teh derek aja pamajikan keterok ngaji sia ngaji pamajikan kawin deui atuh lamun urang deuk jelas-jelasan ulah aya tabir di jero hate teh jelas-jelasan seperti eta tah eta teh eueuh ikhlasan nu salahna teh lain soal moderna nu soal moderna mah bila perlu modernkeun leuwih ti alahan Al Azhar sok modernkeun tapi nu salahna lain deuk ngadidikna endeuh numpang melalui pendidikan meuli mobil
Mataknya nama lamun muridna saya tik cerik. Sebab untuk waktu ngadidik. Nah, sebab pemasukan kurang. Nah, sok tanyakan ke pesantren modern coba ge. Nah, kiai mah tuh, deuk aya alhamdulillah. Oh, salah kiai mah. Tuh geus gedekeun ngariung atuh ka ditu. Tuh, ya, keur cerita blak-blakan anda kok gitu. Kurang ikhlas berarti moal ngeunah nyen salat. Kok mau diangkat jadi wali moal baik ajeun ku kumaha. Tah, iyalah. Coba inget nikmat nu dibikeun ka urang, syukuri ku urang lantaran kabeh ge diatur ku Gusti Allah Subhanahu wa taala. Urang geunah dijadikeun kieu tinggal bersyukur. Urang jadi guru bersyukur ka Gusti Allah, urang jadi pedagang bersyukur ka Gusti Allah, urang jadi pemerintah di Pemda misalnya bersyukur ka Gusti Allah, jadi DPR misalnya bersyukur ka Gusti Allah. Asal pasrah diri ka Gusti Allah dengan posisi etalah abdi rek ibadah. Urang jadikan DPR, dek ibadah aing melalui posisi DPR. Dek podol zero. Mana aya DPR dek niat ibadah. Oh, korupsi bae nu aya. Di urang teh kos kitu tadi urang. Tanyakeun coba ka DPR. Apa aya nu niat ibadah? Oh. Padahal didinya pusatna legislatif. Jang toser untuk ke eksekutif dilaksanakeunlah ku pemerintah hasil daripada godogan DPR. Nah, tapi buktinya kan kos kieu kaayaanana. Enaon eta niatan ibadahna nu eueuh. Nah, ieu urang supaya nikmat ibadah papasrahan total ka Gusti Allah. Lamun geus bisa total pasrah ka Gusti Allah, bakal aya ngerenyeb. Ngan teu meunang dihayalkeun kos kitu mah gerak di luar salat teh lah ulah resep teuing kana dunya. Asal urang pepegatan kana dunya, urang pepegatan 30%, 70% kana dunya. Pepegatanna 30% dibere daekna ka agama 30%. Pepegatan 50% ngeunah ibadah 50%. Kitu bae ngabanding-banding dunia. Mantap zuhud teh nomor 1. Terus bae lamun urang geus bisa teu resepna kana dunia 70%, ngeunah ibadah 70%. Lamun geus total teu hayang, ngeunah jasa teh ibadah teh nikmat. Nyaritakeun nikmat ibadah teh can ka harti-harti. Jarga hati sebab urang mah puyang bae nu aya, atel bae nu aya, panas bae nu aya, hareudang bae nu aya, eta teh bawa dunya. Urang teh salat hareudang eta dunya. Nu aya di beuteung berontak. Berontak kan eta. Lantaran tadi teh kada harsa teh otomatis ka di pendunya kan berarti. Teu naik hari kok malah mun mabok mah teu hayangan salat ge. Jadi dieu pan ulin terus gitu arak teh kawa-kawa kurang asa percuma orang salat judi gitu kene zina gitu kene nu korupsi bagi teu barikeun salat sebab daharna ka dieu jadi bensin ngarasa percuma gitu kudu salat mah engke bae geus kolot ka karak salat kitu pan eta nah tapi lamun setik bersihan ya urang mun dahar teh di imah balik ngaji saya gendahar go pemajikan ya naon ye tah ya lauk nang di mana eta mali di mana malina tadi di pengkola sanu malina kula maka terima mali teman pagalan dananya aing di api katu saeutik sia peningkatan capek aing mah ngadengena ya keur ngorah henteu ieu keur ngorah henteu kuari bandeu ieu teh mau terima mali teh make terima mali aju sia minta tambatan ini aya keneh bae lain saya mempensokna minta tambah dari segala yang beli lauk tambahan teh mang teh haram dah tambahan emang enggak ulah pada orang sok awewe bapak sok itu dah gitu memang atuh kunahan tambahan halbek eta gede henteu doraka masyaallah geus bandingan ge geus cicing bae geus cicing lauk kecuali nu nyata tambahan hijinya cek tukang laukna geus alhamdulillah ai kitu mang tambahan bae geus sakieu ge atuh hiji ieu mang kunahan ye si mamang eta guna aya liwat ka ciku pak kos kitu tapi gang mah kos kitu tapi gang mah aya nimbang lauk teh ngan di Cilongok lah henteu masyaallah teh jore teh dagang kos kitu bebelian kos kitu tuh nya ingetlah karena nikmat Allah ketika urang diutar atur ku Allah segala rupana ieu meunang Allah nah ilah Kangjeng Nabi dijaga tina pangharu biru musuh tidak panyupaya musuh tina ngarusak na musuh nu mendak ketika ditanya mayasimuka
Min ya Muhammad. Saan mereka jagaan anjeun? Allah cak Kangjeng Nabi. Maya menau kami ini. Allah. Maya menau kami ini. Allah. Allah. Ka Allah bae geus mantep jasa. Nu mentak di ditulikeun wattaqullah sing sieun maneh ka Allah ku cara ngalaksanakeun parantehanana ngajauhan laranganana. Jadi takwa mah teu kudu diomong-omong, cara camat ngomong, marilah kita bertakwa kepada Allah, lain kudu ngomong gitu. Cak lurah, marilah kita bertakwa, ainyanana teu salat-salat acan. Cak bupati, mudah-mudahan rakyat semua bisa takwa, ainyanana korupsi bae, lain gitu. Takwa mah nuturkeun perintah Allah, ngalaksanakeun perintah Allah, ngajauhan larangan Allah. Geus teu kudu diomong-omong, asal kos kitu bae takwa. Dur zuhur salat, dur asar salat, maghrib salat. Eta ngaranna takwa. Datang bulan Ramadan puasa, nisab haji, geus nisab zakat, zakat. Eta ngeureun kitu ngaranna takwa. Da we aya orkes ngajauhan, aya main bola, neuleuh. Setengah takwa tah mah kitu. Tata kok kitu tata takwa mah tah ieu naon ieu perintahan laksanakeun. Ieu naon sih bentuk aya larangan? Ulah. Eta teh kos kitu teh kudu ngomong asal aya jelema kos kitu takwa. Eta lamun ngadoa mustajab jelema. Di lembur urang aya asal waktu salat, waktu puasa, waktu zakat, waktu haji. Ketika aya maksiat cenah mah ngajauhan. Ketika aya maksiat naon bae nya nama ngajauhan kitu bae ta imtisalul awamir wa jinabun nawahi. Berarti geus batek jasa hatena ka Gusti Allah teh. Deuleu kalakuanana bae deuleu ahwalna, deuleu pagaweanana sehari-harina asa sehari-harina nuturkeun perintah Allah ngajauhan larangan Allah saha bae. Eta lah mutakin ngaranna jelema takwa. Mun ngadoa diijabah. Kata jelema kos kitu teh teh mun ngadoa diijabah tah di henteu kudu neuleuh sasa ieu mah. Ustad di mah urang atawa kiai. Tapi ngeureudit teh takwa berarti tak kiai teh. Henteu takwa tak kiai teh. Bahkan usaha nyokot duit bank, kiai teu takwa tah mah kos kitu teh. Kiai teu takwa. Wayah salat, lain salat kiai mah hees teh. Batur mah berjamaah. Pergi mah salatna sorangan bae, kurang takwa ngaranna. Kurang takwa mah takwa ta eta sanajan kiai kurang moal diijabah doana kurang diijabah. Tapi aya kokolot lembur waya salat ka masjid tilok loba omong puasa ketika aya dardir ih aing mah sia-sia atuh aing los insyaallah bae kadang-kadang maca sholawat maca Quran kitu jeung kitu bae ta eta teh nu takwa teh kos kitu tah nu takwa teh lain udeng-udeng jeung sorbanna pagawean sehari-harina nyana teh geus bener-bener nuturkeun perintah Allah ngajauhan larangan Allah na yelah wattaqullah lantaran wa 'alallahi falyatawakkalul mutawakkilun ka Allah hungkul kudu papasrahan jelema anu mukmin falyatawakkal maka kudu tawakal kudu pasrah al mukminun jelema mukmin mah geus ka Allah bae pasrahna ulah ka makhluk mantepkeun ka Gusti Allah lantaran Gusti Allah Maha Kawasa mantepkeun urang teh pasrah ka Allah lantaran Allah Maha Kersa mantepkeun ka Gusti Allah urang teh papasrahan lantaran Allah Maha Gagah mantepkeun ka Gusti Allah dia pasrah urang lantaran Allah Maha Kaya mantepkeun ka Gusti Allah papasrahan urang lantaran Allah Maha segala-galana mantepkeun pasrah urang ka Allah lantaran Allah Maha Uni ngajasa eueuh nu samar ti Gusti Allah mah eueuh nu katutupan ku Gusti Allah mah eueuh nu jadi rahasia ka Gusti Allah mah naon bae urang teh kanyawan ku Gusti Allah mantepkeun pasrah urang ka Allah lantaran eueuh nu samar ti Gusti Allah mah ka urang mantepkeun ka Gusti Allah lantaran Allah Maha ngarungu mantepkeun ka Gusti Allah Allah teh Maha ningali lamun urang geus dibatepkeun sagala rupa ge asa kadeuleu asa kadenge asa kanyahoan Allah Maha Gagah menta ka Allah atuh Allah Maha sagala guna atuh ka Allah bae geus pasrahna geus bae eta teh urang teh jadi wali mun boga perasaan kos kitu geus ulah boga perasaan kumaha ka Allah bae geus fal yatawakkalul mu'minun mantap urang deuk nanaon ge bismillahirrahmanirrahim tawakkaltu 'ala Allah eta urang dibaca teh aya di Mekah doang kan ditungtun ku kiai Allahumma neng tungtungna aya kahareukeun suku
nu katu karep dari gejed-gejed saeutik. Bismillahi tawakkaltu 'ala Allah wala haula wala quwwata. Jadi berarti pasrah geus totalkeun ka Allah. Ulah inget ka imah, ulah inget ka perusahaan, ulah inget ka anak, ulah inget ka kebo, ulah inget ka sulah geus ka Allah bae. Bismillahi kalawan nyebut jenengan Allah berarti ka Gusti Allah. Tawakkaltu 'ala Allah, abdi pasrah diri ka Gusti Allah. Geus lain deuk ka maka bae di imah ge ti imah. Urang ngaji ka dieu. Dudut naik motor. Bismillahi tawakkaltu 'ala Allah. Jadi geus teu inget ka imah geus. Teu inget kana naon geus ka Allah bae geus. Bismillahi tawakkaltu 'ala Allah wala haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Geus dudut. Datang nggak dia ayat tukang wuduk. Bismillahi tawakkaltu 'ala Allah wala haula. Ayat kok gitu geus bismillah tawakal urang ka Allah tingkatkeun. Tapi lamun urang dek dibere kayak ku Allah ya dibere. Nah, misalnya urang leuleumpangan. Leumpangan teh zarah lah. Kasulitan urang teh. Hiji lapar di jero mobil bae nu mere eueuh neuk meuli eueuh. Teta ulah ngarasulah tah di jero mobil teh lamun ngarasul sial amat berarti kembali ka diri urang kan ai sial mah. Goblok amat ya aing lapar jasa ya sana leng-lengan ye moal cager kajen kumaha ge. Eta moal cager tah panyakit. Tapi lamun kieu mah teh barang di mobil Gusti lapar genang Gusti teh. Awak abdi nu Gusti kakuatan ge ku Gusti. Tapi jawali mah teu dahar ge ja kuat abdi rek tawakal bae nurutan wali ge teu dahar teu kuat abdi mah meureun teu dahar pae semua tingkatkeun tawakal geus ka Allah geus lah beteung nu abdi ieu dibabaw ku abdi nu Allah dieusian ku abdi ge ja eta hakikat nama kuari keur lapar ieu teh ngalaparkeun Gusti abdi pasrah ka Gusti mangga nyangakeun sadaya sok tiba-tiba eta teret besok seubeuh sorangan. Sok seubeuh sorangan asal eta teh pasrahna bebeneran ka Gusti Allah. Asal keur kos kitu besok pasrah aya pitulung Allah. Pitulung Allah teh aya. Engke ge solodor we aya tah urang geus pasrah teh pan Allah mah uni nya urang ngareteg kitu teh di kursi. Babaturan urang mah tah nu disisieun teu ngadenge Allah mah ngadengeun Bang. Oh sia teh hayang dahar itu ditukangeun aya kadinya teh. Mamang gadeuna ngalamun bae. Nanti aya roti segede kieu dae. Aduh ulah segede kitu, 2 kitu gedaeg. Pitulung Allah. Eta ngaliwatan kursi ka hiji, kadua, katilu. Kunaon mere nyana? Naon eta? Kertegna kadenge Allah. Ieu ge nu mere di tukang ngeretegkeunana neuk hayang merena kadinya nang saha. Ieu lapar muntayang ka Allah, nu ieu boga roti hayang merena kasih eta nang saha eta kitu. Menang Allah neropkeun. Ngaliwatan ieu hiji, 2, 3 kaliwatan gonya teh dibere gonya nama. Nu ieu bae diberena. Oreng rangda nu diberena. Masya Allah. Nah, itulah rahasia Allah subhanahu wa ta'ala. Mata kita wa 'alallah falyatawakkalul mu'minun. Mu'min manggis tawakalna ka Gusti Allah bae ulah kasasa mudah-mudahan urang kabehan bisa pasrah ka Gusti Allah, tawakal ka Gusti Allah sehingga orang menang ridho Allah subhanahu wa ta'ala. Wa laqad akhadallahu wallahu a'lam. Sallallahu